Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sarta acana tepangkeun puasa simkuring Rahmanaza Amalia di kelas 11 IPS 4. Bade ngadugikeun biantara anu judulna pentingna bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nangkung ti payun puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa kempel patepang laung patepang wajah. Shalawat sareng salam mugi tetep ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, katut ka para sahabatna, teu hilap ka urang sadaya salaku umatna. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, urang sadaya salaku makhluk sosial tangtosna teu tiasa hirup di dunia nyalira tanpa bantosan ti jalmi anu sanes, sapertos di lingkungan keluarga, tetanggi, sareng masyarakat anu aya di lingkungan urang sadayana. Sanajan urang hirup di zaman globalisasi sareng modernisasi, tetep urang kudu silih tulung kanu butuh, silih talang kanu susah. Komo ayeuna seueur jalmi anu tos silap naon nu namina bakti sosial teh. Zaman ayeuna seueur jalmi anu tos hirup sorangan-sorangan tanpa mentingkeun batur anu disambeuneuranana. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, bakti sosial teh nyaeta salah sahiji kagiatan wujud ti rasa kamanusiaan antara manusia. Pentingna bakti sosial teh nyaeta keur ngawujudkeun rasa kaendahan sareng rasa kanyaah antara manusia anu keur ngabutuhkeun. Ku kituna hayu urang giatkeun bakti sosial di lingkungan masyarakat. Mung sakitu nu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.